DJ Sunda Vocera bade nyaritakeun realita pamajikan hayang hiling ulah pundung beraya. Aduh Kang, batur mah ka pantai, kah kafe ka Bali, urang mah ka warung deui. Unggal penting sok curhat, pamajikan mimiti kumat, akang iraha urang hiling, aing ngajawab bari ngelap kesang. Fit TikTok pinuh liburan, nuka gunung nuka lautan, pamajikan langsung manyun, naha urang tu jalan-jalan, hayang ngajak staycation, tapi motor acan lunas, saldo ATM tinggal tulisan, napas oge mimiti panas, pamajikan hayang hiling, aing mah mikiran cicilan, manehna hayang ka pantai, aing kuat ka warung jajanan, pamajikan hayang hiling, foto estetik pinggir kolam, aing ngajak ka situ jaket, nu penting mah tetep romantis, atuh neng. Hayu atuh goyang sadayana, giling giling giling, cedek ceduk koplo bestro. Pamajikan mimiti ngabandingkeun ning si eta ka Jogja deui. Aing ukur seri pait, bensin wae meuli satengah liter deui. Hayang booking hotel mewah, akhirna nginep ka imah emah, nu penting mah aya wifi, sareng tiasa selfie rame-rame. Ceu pamajikan nu penting bahagia, sanajan teu kudu loba harta, tapi mun unggal poe di mah mood gampang robah warna. Hiling teu kudu mahal, nu penting aya nu ngajak, sanajan ngan ukur ka alun-alun, asal ulah ka tukang kredit deui. Pamajikan hayang hiling, aing mah can bisa booking, nu penting unggal penting, masih tiasa silih pikanya. Pamajikan hayang hiling, hirup ayeuna loba tekanan, mun can mampu ka Bali, ka kebon tukang oge jalan. Like, comment, share, tanpa majikan saha nu sok ngajak hiling. DJ Sunda Vocera, hayu urang ngopi deui baraya. Sok sanajan hirup diki berat, berat ku cicilan, nu penting kudu kuat digawena. Pinjol ketok
sore. Awal nama ngan coba-coba, cair cepat, iklan di mana-mana, tanpa jaminan, tanpa ribet. Aing girang siga menang lotre. Pas duit cair langsung foya-foya, ngopi fancy jeung beli headphone-nya, traktir babaturan siga juragan. Padahal bulan harap mimiti kelabakan. Tanggal muda gaya paling keren, tanggal tua muka jadi berem. Nu nelepon make nomor beda-beda, aing nepi kasihan angkat telepon saha. Tok 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 tok, saha di luar. Debt collector datang naik motor, tetangga ngintip tina jendela. Aing nyumput balik hordeng imah, pinjol ketok panto unggal poe. Candahar nu nagih geus ngagorowo wae. Isuk nelepon penting WhatsApp deui, hirup aing siga dikejar debt collector sakti. Teteh kapan bayar? Tunggal waktu datang. Nu tadina tenang jadi jantung deg-degan. Pinjol ketok panto unggal poe, nu nginjem saeutik, nu balikna mata cerik sore. Indung nanya, nah sok manyun, aing ngajawab keur kurang tidur wungkul. Padahal mah mikiran cicilan, hubunganna leuwih galak tibatan kabogo kuring. Di grup keluarga jadi sepi, sieun aya nu nanya gawe can mayar deui. Babaturan nu tadina rame, ngadadak ngilang pas rek nginjem receh. Motor hayang dijual teh aya nu meuli, HP digadekeun tinggal gasing deui. Mie instan jadi menu favorit, ku sabab promo pinjol ngajebak jalma. Gesek KTP langsung cair, sabulan ti hari tah hirup jadi pahit. Notik datang teu eureun-eureun, bayar ayeuna tinggal penting ngageroan.
Rokok jeung kopi isu jadi rame, dompet kosong tetep loba gayana euy. Rokok jeung kopi dina meja leutik, masalah hirup siga ilang saeutik. Rokok jeung kopi tong buru-buru beak, can gajian warung geus nyatet seueur teuing atuh. Rokok jeung kopi maneh jeung aing samemeh beurang ditagih emo datang deui. Koran baseuh ku hujan peting, piring numpuk siga gunung Ciremaing. Anjeun seuri waktu aing ngahuleng, pulsa tinggal 2000 can bisa ngecas rekening. Puntung rokok tinggal saeutik baras, siga harepan nu tiap bulan tara aya. Hirup teu mewah teu kudu pura-pura, nu penting mah bisa ngopi bari seuri. Babarengannya lain soal keren, lain soal gaya, nu penting can dikejar debt collector ka mana-mana. Dua hal ieu nu sok jadi solusi, sanajan isuk keneh can boga nasi. Biar dunya loba drama, urang mah santuy bari sebat heula. Sakedot kopi sakasep deui, hutang poho 5 menit deui. Rokok jeung kopi isu jadi rame, dompet kosong tetep loba gayana euy. Rokok jeung kopi dina meja leutik, masalah hirup siga ilang saeutik. Rokok jeung kopi tong buru-buru beak, can gajian warung geus nyatet seueur teuing atuh. Rokok jeung kopi maneh jeung aing samemeh beurang ditagih emo datang deui. Mun dunya maksa urang lumpat, urang diuk heula bari ngarokok kuat. Ti pait kopi jeung haseup rokok, urang kuat deui sanajan tanggal kolot. Rokok jeung kopi isu jadi rame, nu penting hate ulah loba beban teuing euy. Rokok jeung kopi hiburan rakyat, murah meriah tapi nyambung kana hayat. Rokok jeung kopi tong gancang indit, sandewa can warunanya hutang iraha lunaskan. Rokok jeung kopi maneh jeung aing, hirup susah tetep kudu seuri jeung goyang. Yo Mas Bro. Yo Mas Bro, tanggal 1 mesem dewe, tanggal 7 mulai mumet, tanggal 10 mangan kerupuk maneh. Esuk-esuk HP muni, gaji wes mlebu ati happy. Niat awal arep nabung, nanging diskon gawe bingung. Shopee dicentang kabeh, kraton cekau nganti mumet, durung bensin durung kopi, saldo ente kari memori. Kancaku ngajak nongkrong maneh, sing penting happy ujare wae.
bae ben ora mumet. Utang akeh tetep cepat. Ibu kos wis nagih maneh, token listrik tinggal setitik. Pacarku ngajak dolan terus, aku mung mesem matiku mulus. Motor titik turung numbus, bacon tambah was-was. Niat urip pengen hemat, nyatane malah pailah terkuat. Kadang urip lucu tenan, kerja atas hasil tipis-tipisan. Nanging nekul karo kanca, masalah ilang sadurunge duro ae. Gajian ra nyampe seminggu, nanging semangat ora tumbangku. Wiwih senyum tipis ning pinggir dalan, ngimpi sugih meski cicilan jalan. Gajian ra nyampe seminggu, DJ koplo Sunda bis dadi obatku. Sing penting hati tetep waras, meski akhir bulan napas ngos-ngosan. DJ Sunda Volsera, humor jeung realita nu aya di masyarakat dari sistem Bang Emok. Sora motor eureun di gang, aya nu datang, hate langsung tegang. Isu-isu kopi candeak, panto diketok jantung langsung deg-deg. Nu tadina ngobrol di teras, ayeuna pada leungit siga kabur masal. Kamari mah akur jeung seuri, ayeuna papanggih pura-pura teu
Volsera. Pinjamna gampang pisan, tapi mayarna mata liur euy. Sora motor asup gang, ibu-ibu langsung jandela ditutup kabeh. Isuk-isuk can sempat sarapan, aya nu datang bari mawa tagihan. Seri manis nawarkeun pinjaman, katanya solusi keur kahirupan. Bu, pinjam heula gampang pisan, omongna lemes mata kataji pisan. Teu karasa duit geus kalengen, sabulan ti harita mimiti bingung. Awalna mah karasa nulungan, lila-lila jadi pikiran. Nu tadina hayang hirup tenang, ayeuna unggal poe deg-degan. Bang keliling muter kampung, datangna seri balikna bingung. Realita ayeuna di masyarakat, pinjam sakedap mayarna berat. Bang keliling aduh pusing, dompet tipis cicilan ngiring. Nu tadina akur jeung tatangga, ayeuna papanggih pura-pura teu aya. Sora motor jantung geter, ngadengena langsung nyelit ka dapur. Ibu warung pinjam keur modal, akhirna malah nombok total. Bapak tani hayang nutup kabutuhan, malah nambah berat pikiran. Tetangga nu tadina silih bantu, ayeuna pada silih tunggu. Ningali ti jandela saeutik, eta lain nu nagih aman atuh cing. Hirup ayeuna loba cobaan, harga naik tuh mere ampunan. Rakyat leutik hayang salamet, kadang kapaksa nyokot jalan singkat. Bang keliling muter kampung, datangna seri balikna bingung. Realita ayeuna di masyarakat, pinjam sakedap mayarna berat. Bang keliling aduh liar, tanggal ngora dompet geus kosong tipis. Kudu kumaha hirup ayeuna, mun kabutuhan teu bisa ditunda. Mun bisa mah ulah kabawa gengsi, ulah maksa hirup siga selebriti. Nu penting cukup, nu penting aman, hirup tenang tanpa kejaran tagihan. Bang keliling solusi sementara, ulah nepi jadi sengsara. Hirup DJ Sunda Volsera. Ibu-ibu tanggal ngadeketan, sora motor kadenge, jantung mimiti deg-degan. Isu-isu can ngopi, can mandi, can dandan, tiba-tiba aya nu ngetok punten cicilan bu. Di jero imah panik nyumput tuh
mah tukang sayur. HP disilen, gorden ditutup rapet, padahal nu datang geus apal jadwal tagihan. Unggal minggu datang, tekung si poho, padahal dompet mah kosongan aya foto. Niatna mah hayang kabantu hirup, tapi bungana ngajerit nyian lieur sirah ngagurubuk. Saetik jadi loba, teu karasa nambahan, hutang can lunas malah nambah beban. Bang emo dongkap, hati goyang, sora motor kadenge langsung tegang. Senyum di luar, jero mah oyak, punten bu aduh Gusti langsung lemes tulang. Bang emo dongkap, hati goyang, ngitung duit bari panon melayang. Hayang kabur tapi teu aya jalan, hirup mah jadi cicilan tiap bulan. Arisan gagal, jualan can balik modal, nu aya malah nambah hutang jadi beban. Tatangga sami nasib, silih tingali sarua nyumput mun motor geus kadenge tigang. Kadang seuri padahal hate cerik, hirup kudu kuat sanajan kayaan kapepet. Hayang leupas tina lilitan hutang, tapi kebutuhan sapopoe teu bisa ditahan. Ti salah hayang hirup leuwih enteng, tapi kudu ati-ati ulah nepi ka kakekeng. Ngimpi mah kudu tapi ulah ka bawah, mun teu kuat mayar akhirna jadi cilaka. Bang emo datang, hati goyang, ibu-ibu langsung pura-pura teu aya di imah. Dunya mah keras, kudu tetep tahan, sanajan unggal minggu dikejar tagihan. Bang emo datang, hati goyang, seri tipis bari nyumput di tukang. Hirup lucu tapi rada nyeri, kudu kuat ulah nepi ka kabawah deui. Hutang mah ulah jadi kabiasaan, hirup sederhana, nu penting tenang. Ibu-ibu kuat, tapi ulah nepi ka kalabur jalan. Sampurasun, pake lah saha nu mesen ieu barang. Jedak jeduk, suling ngagorowo, mertua pane, kurir galiar. Isu-isu can ngopi acan, aya motor eureun harupan. Kurir datang bari seuri lebar, nuhun paketna punten dibayar. Mertua kaluar make daster hejo, ningali kardus jadi curiga. Cek manehna ieu saha nu balanja, kuring ngageurentes abdi teu nyaho. Di kardus ditulis COD deui, nominalna nyian dengkul ngageter. Kurir bingung, tatangga nongton siga syuting sinetron FTV sore. Teu mesen,
punten kang paketan di gerbang kuring rewas asa can belanja barang mertua ngomel teureun-eureun uang dapur beak ku racun online padahal nu mesen adina pamajikan. Alamatna salah jadi bahan di bahan kurir ngomong mang iyo terakhir kemarin noge datang blender mini aing ngajawab bari nyengir tipis eta mah promo gratis ongkir. Hatenya geter di tengah wangi mikiran hutang can kabayar mun hirup loba cicilan nu penting mah tetep seri jeung santai teu mesen tapi pake datang sora motor jadi horor dadakan mertua siap mawa sapu ijuk kurir kabur ningali nu ngamuk teu mesen tapi jadi viral konten TikTok langsung nasional hirup ayeuna loba drama diskon online nyieun cilaka jeduk basna ngabeledug sendari mixnya goyang saimah nu penting urang ulah pundung sanajan oh de datang terus-terusan dan DJ Sunda Volsera ayeuna mah mending urang ngopi heula baraya sok sanajan keur dikejar-kejar Bang Emo cek barudak ayeuna